aya seorang wali teka ciri ibadahna Rudin jasa eta wali. Urang makan lamun nyaritakeun wali teh sosokna jubah sorban pokona mah aya memang nu kitu kan ieu mah aya wali Rudin bukna panjang bukna ge sakieu bukna tah besi di dia nu bukna panjang bawa eta emang terus tilok nyisiran tilok mandi kasep ngan aya Habib Rozak mah ya beda lah itu saya kasep teh wajahna bersinar. Nah maot lah manehanan maot dalam kayaan Rudin anu luar biasa. Cek Syekh Ahmad Khatib Asy'amasi di Mekah eta sing hade urusan wali kabeh kaget kokos kieu si wali duka deuleu ku urang nu kacipta ku mata hate urang mah wali mah nu tasbihna golede teh tuh tadi baca kos kieu anu tadi dicaritakeun ku Habib Tohar tadi anu kikituan eta buat nyana bawa eta gitu nah ieu guys Ahmad Khatib Syambas itu urusan wali pandian tas di pandian bawa ka dieu kula nu ngimamanana Masya Allah kejadian di Mekah akhirnya tetep di pandian eta naib pun zara kurang tukang mandian kurang percaya nu kos kieu si wali heran aing mah jelema Rudin kieu wali sakieu tilok gisiran tilok kade salat tilok naon nya bau awakna bau tapi lamun sungutna seungit nyana keur di pandian hudang aing mah nu mantak kitu ge teu kaburu ngurusan awak ibadah bae aju ngedeng deui seperti etalah salah satuna nah ilah keistimewaan wali jadinya nama henteu paot berarti kan keur di pandian kitu hudang aing mah teu kaburu urusan awak zikir bae bego sakieu teh aju ngedeng deui berarti kan maksudna teu maot wali mah secara zahir doang maot sok teh kadeuleu ku mata urang ruhna mah teu maot pantes lamun cek Syekh Aziz tadi lamun hayangnya di dieu ratusan wali meureun kadeuleur anu aya di dieu ku nyana monyet kabeh